si paman sampai karekcep gue dicabut nggak rusak baik. Ampun ting. Ari sia tibang sampu sakti oge ka aing menjadi bahasa. Ngomong deh, sabaraha tanagana harga sampo dibayar ku aing. Padahal tibang sampo tilu siki. Aduh lain gitu paman atau sampai karekcep gue ngalah tuh mah berharap hilir tuh anu lagi serda kolot. Kopi nak. Agak beleg kopi, aing mun beleg kopi mah moal kikiran, anak ge kopi teh gableg. Tapi saya aing mah Saya boga henteu kopi. Saya kopi mah paman tuh. Anas aing ngamuk goblok geus tapi aya kopina. Ari caina geus aya encan. Sagala lupa we geus kopina geus sampeuna caina. Tah sorokan loba cai mah sagala rupa wae. Yalah, panama aing rek ngalacaina teh ting tah aing nanya mah ngalacaina nya keun aing baek mangharkeun caina mah kalau ngalacaina ka ditu. Sok ka dibearan. Caina mah heran kieu. Heran teh nyusu. Aing mah da tekan ari. Aya mah tuh. Jadi keteh sampo asak, kopi asak. Yo gua songsong. Kadekan bro kadekan. Mantau lah. Dari mana moal ngadaguan lah sampo? Rek mantau kaing malah. Bosan ngakanan sampo malah. Aduh nuhunnya kemana-mana kawin geus mere kopinya rek balik mah. Yang itu Oh. kesatan. Oh da ieu sakedeuna ada sampo. Geng. Nuhun euy. Anjir, sampo asak euy. Panas euy. Anjir. Barang ya mah euy, geus aing barahakan waras ya mah ya. Anjir ya mah aing geus sampo asak. Kopi geus dipasangkeun nyiuskeun. Geus aing barahakan geunah. Ya mah aing palaguan zaman weneng kikiana teh. Anikmatan mah moal aya iwal tibatan kieu. Tuh. Alah. Nih, pemirsa. Kalau kehidupan di kampung bakar singkong sambil punya pekerjaan nungguin padi biar nggak diserang itu burung, jadi kan manfaatnya banyak.